pihatur ka pamirsa wilujeng patepang deui di Jomantara dina pedaran carita Sunda carita Wadul dina judul Budak Angon Nyalon Kades gitu tanya. Digarap ku Mang Egi Pajri kumaha ka pamirsa daramang syukur upami daramang mah Mang Egi oge sapara kanca dina danget ieu alhamdulillah aya dina ginanjar kawilujengan sehat walafiat sareng pamugi urang sadayana sing aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala oge urang dipaparin kalancaran dina sagala urusan gitunya. Ku kituna alhamdulillah dina danget ieu Mang baris medar carita anu enggal nyaeta dina judul Budak Angon Nyalon Kades gitunya. Mangga tong hilap ka pamirsa disuhunkeun dukungan ananya, subscribe-na, like sareng komentar-komentarna gitu tah. Supados Mang tiasa mintonkeun terasnya pedaran-pedaran cerita Sundana. Biasa Mang direncangan ku rencang anu satya nyaeta Mitra Kusuma Rekor. Anu ayeuna parantos nagli kuenya sebagai operator biasa direncangan ku sagelas kopi gitu tah. Supados teu ngantuk. Sok tong yang kolong tingkana waktos urang ngamimitian. Woi batur-batur ieu orang moal lilade ge ye ngayakeun pemilihan kepala desa kumaha sakira-kirana anu bahan menang ye. Ya anu jelas nama lah anu menang mah anu teu eleh. Kalau badinya nama jelas anu teu eleh pasti menang gitu. Ngan kieu ye Badrun ayah salah sahiji calon kepala desa urang anu jalemana basajan nya ngalawan jelema jegun. Wah bisa kumaha nya sakira-kirana menurut Ilaing Drun menang moal tah. Cek saha teu menang jelas menang nyalona mah nya nyalona maksudna mah manehna bakal kapilih tanteu nya sabab jelema basajan ngalawan jelema jegun ngalawan jelema serba aya. Duh ari keur dewek mamang karunyakeun tak kana kemet anu manehna maksakeun diri lah hayang jadi pamimpin desa Lamping Gawir. Ulah sok geura untupan ari taeun teh ulah sok geura ngeceng kana batur teh. Bahkan urang mah syukur nuhun sabab naon ku kaayaanana basajan kaayaanana serba warurat manehna geus ngabranikeun diri pikeun nyalon kepala desa. Saurang-urangeun jelema anu teu boga ngawakilan ye sing horeng mah aya anu wani aya anu daek ngabranikeun diri bari jeung kaayaanana serba warurat. Ari eta cenah jelema jugut atuh wajar bae jelema jugut mah wani ge soalna manehna mah geus siap sagalana nya. Ari pelebah dinya nama ngeun asa mangkarunyakeun we lah. Ari pelebah dinya nama ya kumaha prakna bae sabab lamun ceuk nu ngerasakeun kudu menang ya menang lamun ceuk nu ngerasakeun kudu jadi ya jadi. Ulah geura untupan heulanan urang.
geuning solihin hen kadieu hen nek ka mana euy maneh Japra jeung si Badrun nya nya ya enan ya ke kadieu lagi nyadrun lah Japra kumaha nya Japra ya dedengean mah tadi ari lain nyacakeun masalah calon kepala desanya. Oh, eta boga jejebir jauh kene goreng seukeut euy dedegean mah. Atuh kan ngencrang kene dedengean dewek mah euy. Nyalah. Kieu ye hin. Sakira-kira ceuk maneh kumaha eta? Si Kemet nyalon kepala desa jelema basajan seperti urang ngalawan jelema jegut. Nah, ngati kumahaan. Ya orang tinggali behna bae atuh. Tinggali prakna bae. Ari keur dewek mamol usilan lah. Rek si jegut, rek si basajan, rek si kaya, rek si miskin. Saha bae oge anu jadi pamimpin, anu penting mah amanah itu tah. Amanah. Jeung istilahna karunyaan kana warga-wargana, kana rakyatna. Urang mah moal mandang ka mana-mana lah. Nu penting nama kinerjana lah kumaha sebagai kepala desa kitu tah. Ari kula padenya nama. Ngan kieu ya. Asa ku pamohalan teh nya. Ulah kitu maneh Japra. Nah, ya bersih nu ngeceng. Ulah kitu lur. Mending mah urang doakeun dulur urang anu kaayana warurat geus ngawanikeun diri pikeun nyalon kepala desa. Mending mah urang doakeun, ya perlu didukung ya dukung. Ari masalah dukung mendukung make heula. Heulanan dewek manek nek mikir-mikir we heulanan anu sakirana bahan nguntungkeun ya eta pasti nu didukung. Anu tah mah nu kira-kira teu nguntungkeun keur naon. Tah. Ilaing mah geus kaciri, geus katangen ieu Japra. Ari ilaing mah sigana mah mudah kana materinya. Sagala hal ge ieu, sagala hal ge butuh saling membutuhkan. Ya urang meureun butuh materi, anu rek nyalon oge meureun butuh dukungan. Tah kitu bae geus dewek mah. Lamun kitu mah maneh mah geus ngadukung anu jegut. Nya eta anu katelah saha tah? Karena calon kepala desa ngatik teu apal ngaran. Si Suro, ya Suro. Tah eta Suro, aduh. Bapak Suronya jeung Bapak Kemet. Bayangkeun bae euy, geura ye solihin. Badrun. Si Kemet mah sapopoena ngan ukur nutur bujur monding. Ye, nek nyalon kepala desa. Aduh, dewek mah bet asaku pesa kumaha nya lah. Ulah gitu ya. Ulah sok gitu. Rek nutur bujur monding, tarek nutur naon. Nu penting mah manehna siap pikeun ngadu nasib lah. Hayang jadi orang nomor 1 nyaeta di desa Lamping Gawir. Lain gitu, Badrun? Nya lah. Kan we ada masalah pendapat mah. Perbedaan pendapat mah ya wajar-wajar sajalah. Ari keur si Japra mah kitu, ya keur ilaing hin kitu pendapat nanya. Dewek ge beda, ngeun di antara perbedaan eta urang ciptakeun we lah kebersamaan. Nek pelebah mana kebersamaanana ya. Sabab dina ieu ge dina kaayaan ge henteu sama, henteu sarua. Cing bae bayangkeun geura. Nek pelebah mana sarua, nek pelebah mana sawana ya. Kang Suro mah serba aya, serba cukup. Geus ceuk dewek mah yakin lah Suro anu bisa nanjak.
anu bisa mimpin desa Lamping Gawir sabab kaayaan mapan manehna mah bayangkeun bae tukang ngangon hayang nyalon kepala desa yo sok hayang seuri dewek mangadengena Japra jagalah omongan maneh ulah sok kitu lain naon ieu dinten teu geus loba masana yo eta kemet bisi engke kadenge ku pendukungna ku keluargana bisi teu ngeunaheun ieu keur urang mah moal aya untungna nah ieu batur nu rek nyalon batur nu rek boga papalagah ya urang anu sewot nah ai dewek mahin lain sewot ya ieu mah keur cacahan tah mah kieu bae mah dewek hayang nanya kana maneh pra anu sabenerna siap ngandukung saya jelas lah ari keur Japra mah Japra sorangan ieu rek ngadukung kanu sakirana bahan nguntungkeun kitu oh gitu ari Kang Badrun kumaha Ari keur kuring malah kumaha prakna wae nek dianalisa heula soalna pikeun milih pimpinan teh urang ulah gagabah ulah caroboh ulah geragasik narima kitu bae sabab naon jangka anu waktu lain pendek jangka panjang gitu tah saperiode eta anu lumayan ulah sampai orang menang pamimpin desa anu bahan ngabalejogeun anu bahan istilahna ngarugikeun anu sakirana teu bisa mimpin desana kumaha menurut Iraingin sarua lah solihin ge kitu Kang Badrun ngan ieu mah lah urang kumaha prak-prakana wae eta cenah Kang Japra geus boga pilihan anu seperti kitu ieu teh naon-naon eta mah hak lah hak itu mah hak asasi manusia lain kitu nyalah nya bener geus lain kitu mah ari maneh rek ka mana yen nah nek adinya tah ka imahna Pasuhi soalnya aya obrolan biasa deui aya perlu oh nya lah ari kitu mah urang papisah deui bae ari Kang Japra nih kemana biasalah nek ka imahna calon ya nek tulutat teletet we heula nek dukat deket nya hayang ngadedengekeun bae kumaha ketakna ya ka calon anu mana ya eta kana Kang Suro oh gitu nya lah hak kayak gitu mah ari Kang Badrun kemana lah rek adenya wae heula tah rek noong sawah heula sakedeung pan urang kabeurang cenah rek aya kumpulan nya cenah di antara kedua calon eta rek kampanye cenah istilah nama kabeurang jadi istilah nama merenek memperkenalkan nyalah adek aglah orangnya papanggih berang bae itu di tempat rame nyalah ayo sogan aya bae ya Kang Suro ya dewek dek ngadedeketan ka manehna sanonya lah dijieun tim sukses lah keur naon ngadedeketan si kemet anu uhna naonan aduh moal bahan piuntungeun moal nyebeuhkeun beuteung anu kitu mah teuing batur rek ngadukung si kemet mah yo duh kebeneran tuh kerame euy di imahna Kang Suro ya alah selamat pagi menjelang siang ya batur-batur selamat siang oi pagi menjelang siang Japra karek kadieu ya nyalah biasa
Terus aya perlu heula lain kumaha Bapak calon ayah. Kebeneran tuh aya tuh keur di ruang tamu keur lobaan tuh. Bagus lah dewek rek menghadap heula ka manehna ya. Hagak atuh hagak. Aduh kumaha ya Pak calon damang. Alhamdulillah damang. Ay. Japra ya kara ka dieu ye. Aduh, nun. Cik. Diuk lah. Kumaha perkembangan di lapangan. Heula Pak calon ya. Kieu ya. Sakira-kirana ya. Lamun memang geus siap sagalana ya Pak calon. Ya naon tah Japra rek nawarkeun jasa ya. Tah. Sok meungpeungkeur kieu nawarkeun jasa kumaha ya. Kumaha salamun sakira-kirana Japra ilu berjuang pikeun memenangkan atau meraih suara untuk memenangkan Kang Suro. Cocok. Memang kula ge keur neangan kana jalma-jalma anu siap pikeun berjuang pikeun menyukseskan pilkades anu lilana tinggal saminggu deui. Syukur nuhun maneh Japra lamun siap pikeun berjuang. Oke, lamun kitu mah. Ngan lamun aya naon-naon bae di lapangan geura-geura lapor. Misi warga masyarakat butuh naon bae anu sakirana keur kebutuhan kemasyarakatan datang we ka dieu ulah asa-asa. Di cumponan pasilah kukula. Nu penting raih suara sebanyak-banyakna. Siap Pak calon siap. Sasaran empuk ya keur dewek lah. Meungpeungkeur kieu ye. Rek usaha we lah dewek mah. Babari amat ieu nyar duitnya ieu sim nu kieu. Ampun teuing ngejog gede ye. Tapi dewek kudu nyar batur anu saide euy. Anu sakirana bisa diajak musyawarah. Lamun dewek sorangan bae mah moal untupan ya. Aduh, ampun teuing. Deuh. Ai naha ari maneh bet bengong gitu. Ulang-ulang kunaon Japra kunaon sok. Siga anu keur kabingungan. Henteu. Ari Japra mah ye Pak calon. Rada ngahulang ge. Keur neangan jalma anu saide jeung Japra. Oh. Hade. Sok ari keur kula mah mercayakeun bae lah kana Kang Japra. Kula percayalah kana Kang Japra. Yakin 100% bahwa Kang Japra eta orang yang bisa dipercaya. Sok jalankeun bae ti ayeuna. Yeuh uang jalana maksudna mah jeung manggihan warga-warga anu sakirana bisa diajak. Yeuh bawa we jeung pirokeun mah heulanan. Cukup lah nya. 1 juta. Ih, cukup heulanan. Nah, bet ngarepotkeun ari Pak calon henteu teu ngarepotkeun ieu mah. Sok lah, jalankeun tugasnya. Siap. Wah, si Japra cenah dek anu Kang Suro ka calon nomor urut 1
Nya Japra mah nu dipikirkan duit jeung duit baik lah. Padahal mah kayaan Kang Suro memang jelema nama jelema boga, jelema serba aya. Ngan lamun ningali kana talajakna sepak terjang sapopoena, asaku kurang merenah sakomo-komong ke lamun jadi kepala desanya. Aya dari Kang Kemet nyalon kepala desa bari jeung kayaan ngukur basajan. Ieu nu patut dikarunyaan mah maneh nama bager hade. Ya karena memang meureun ngarasa maneh ngarasa jelema teu boga. Heukeun lah. Eta mah urusan Japra. Ya ari keur urusan solihin mah ya solihin. Ya rek manggihan heula kanu Kang Kemet ye. Kadang warga desa Lamping Gawir anu parantos hadir ayeuna di rorompokna Sim Kuring anu katelah Kemet disuhunkeun doa sareng dukungannya ka bapak-bapak oge ka ibu-ibu terutama nama anu parantos hadir ieu di rorompok pun Kemet. Sanajan bae kayaan Kemet seperti kieu hampura satu acana lamun sakirana kurang nyogemakeun ka bapa mewah ibu. Abdi pun Kemet bade leres-leres saupamina kenging kepala desa janten orang nomor 1 di desa. Insya Allah abdi pun Kemet bade ngajalankeun sakumaha mistina sebagai kepala desa. Nu penting hayu urang babarengan sabab teu cukup ku sorangan bae. Lain gitu Sumohon pun Kemet. Semohon pun Kemet. Semohon pisan. Syukur hari kitu mah disuhunkeun doa sareng dukungan anak we nya. Insyaallah saminggu deui urang baris ngayakeun pamilihan. Cing kade anu bade ngadukung ka Kemet coblos we nomor 2 nya sareng disuhunkeun doa anak kitu tah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah. Kang Solihin nembe sumping ka dieu ye. Sumohon ya Kemet. Hampura ya. Karena kadi ye maklum we lah tos aya kaperluan heula kumaha damang ya Kemet. Alhamdulillah ya. Kang Solihin kumaha sabalikna sehat tah? Alhamdulillah pangestu geuning tos seueuran ieu dieu. Alhamdulillah hirobbil alamin parantos seueuran itu. Kumaha aya kabar naon ieu sugan di lapangan kumaha. Tak kieu ya. Kemet satu acana nuhunkeun dihapunten ya Solihinnya. Menurut survei di lapangan memang ya mudah-mudahan sih Kang Kemet eta diparengkeun mudah-mudahan gitu. Ngan sanajan kumaha ge. Ngan kieu ye Kang Solihin hampura anu diteda hapunten anu kasuhun oge ka bapa mewah sareng ibu anu aya di dieu. Lamun sakirana Kemet teu tiasa masihan materi anu memang sakirana bahan nyugemakeun
hapunten pisan jam memang kemet masa kieu kaayaanana. Sawios Kemet no penting nama Kemet sing bulut pate kadan pasrahkeun bae ka nu Maha Kawasa lah. Amin. Mudah-mudahan baelah aya izin ti Gusti Nu Maha Suci. Mudah-mudahan Kemet kapilih jadi kepala desa. Insya Allah ku urang babarengan mah mudah-mudahan tiasa ngawujud jeung ieu desa Lamping Gawir teh ulah sampai desa anu tertinggal seperti ayeuna ieu. Nah, naon eta Kemet bersikeras hayang nyalon. Ya karena kayaan desa urang kieu jeung kieu bae teh aya parobahan kitu tah. Moga-moga bae ya. Sanajan bae Kemet gayana seperti kieu, mudah-mudahan bisa mawana. Nu penting nama urang ayu babarengan gitu. Cumohon. Kituna ka Kemet ai solihin mah moal lila di dia ye. Soalna aya kapriugian deui. Nya abdi ge same ya moal lila ya Kang Kemet. Abdi ge same ya pada weh-weh lanan. Oh, nah bet buru-buru. Atuh kin dewe lah tuh masih kene hoyong ngobrol ya. Sanes waktu suwe urang. Sanes waktu suwe lah, nu penting Kemet istirahat we lah. Istirahat bae lanannya. Pan orang sakedap lagi bersaikeun pemilihan. Atur nuhun ari kitu mah nya. Aduh, apunten pisan ieu teu tiasa juga makeun apunten pisannya. Sawias-wias atuh teh sawias-wias. Yuk bade uih bae lanan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi punten heulanan ka Abah Bakri mantong waka uih Abah. Oh Abah bah. Sumohon wayana tong waka uih. Kemet hoyong ngobrol heula sareng Abah. Oh mangga ari itu mah mangga. Nah aku bahas gitu jang Kemet. Nah anu sakirana bade ditanyakeun ka Abah ya. Aya naon kirana sok. Beungpeung keur rehat, beungpeung keur daya pengunjung ya ka dieu. Iya Abah ya. Ari sabenerna mah Kemet ge sok ngaragap deui kana diri sorangan. Nah ieu Kemet kaayaan anu saperti kieu meureun Abah ge terang nyalira sapopoe nangan ukur nutur bujur muning sestasanyana. Tapi kunaon ya Kemet bersikeras hayang nyalon kepala desa. Sedegen kaayaan Kemet anu sakieu kaayaanana. Duh. Tapi sakitu jang Kemet. Bahkan Abah mah ngarasa bersyukur. Naon ngarasa bersyukurna? Yo, hayang jadi pamimpin eta, hayang jadi orang nomor 1 eta. Henteu mandang ku jelema kaya, henteu mandang ku jelema ieu itu. Nu penting nama urang aya kadaek. Bari jeung ditanamkeun dina hate, sanubari rehna hayang jadi pamimpin teh anu bener-bener seorang pamimpinna. Ulah eta yang Kemet hayang jadi pamimpin sing horeng aya tujuan anu lain. Maksudna tujuan anu lain kumaha Abah? Nya kieu rata-ratana.
Ari geus jadi pamimpin mah borok-borok hayang ngasejahterakeun rakyatna, borok-borok hayang ngabangun desana. Keur kepentingan maranehna keneh we biasana mah. Aya oge sok anggaran-anggaran ti pamarentah sok dibuni bau. Tah eta tah ulah sok kitu nya Jang. Sok ku Abah didoakeun nu penting Jang Kemen bisa ngajalankeunana insyaallah. Lamun Gusti Nu Maha Suci ngawidian pastilah Jang Kemen jadi kepala desa. Nu penting nama buleudkeun hate jeung pinuh keyakinan. Nanada kana Maha Kawasa sing kade dina hate dina pikiran anu geuneuk anu maleukmeu, pikiran kotor jauhkeun. Lamun memang hayang cita-cita jadi pamimpin, sing jadi pamimpin anu amanah. Sabab naon? Gede pertanggungjawabanana Jang Kemen. Insyaallah bah, insyaallah. Mudah-mudahan Kemen bisa mawana, Kemen bisa ngajalankeunana. Nu penting nama disuhunkeun dukunganana sareng doana kitu tah. Cok didoakeun ku Abah, didoakeun. Anu rada karana jakal teh kieu Abah. Nah kumaha sok hanyakalna? Kumaha cing? Nya. Kadang kalahna kadang warga sok butuh ieu, butuh itu. Tapi Kemen teu bisa nyumponan anu sapinuhna. Jakara memang kayaan Kemen seperti kieu nya. Aduh. Kumaha tah Abah lah nya? Keun we atuh. Nu penting nama urang mah terus terang bahwa Kemen eta nyalon tuning ku kawani wungkul, henteu didorong ku kaayaan, didorong ku kawani. Jeung urang kudu percayalah ku Nu Maha Kawasa. Kitu nya Bah. Sakira-kirana moal ku ciwa kitu nya warga masyarakat Desa Lamping Gawir ieu. Mudah-mudahan ari nempo dina antusias mah siga kitu tah ngandukanya ari hate jalma mah hese neuleumanana kitu sanajan bedet hese dikobet kitu. Nya Bahnya. Tapi ya mudah-mudahan belah bisa laksana Kemennya. Amin. Tak kitu bae tah mah. Jang Kemen, Abah rek mulang heula yeuh. Sok atuh Bah, ngan disuhunkeun doa sareng dukungan ananya Bahnya. Tong hilapnya mungkin dina wancina mah. Pasti Jang, pasti. Soklah, Abah rek weh heula yeuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Gimana maneh Japra? Biasa ya. Tos dino Kang Suro. Kumaha. Kieu ye. Tamrin. Urang ngobrol dede sakedeng ya. Oh, sok. Kumaha. Lain sakirana. Maneh geus boga dukungan tacan ya. Dukungan naon? Pan di desa orang kan mau pergi ngayakan pemilihan desa. Sakira-kirana menurut ceuk lain ya Tamrin, mana anu bahan jadi Ngul ya. Are ceuk Tamrin mah anu sakirana menang mah anu sakirana bahan nguntungkeun ka wargana. Tah nguntungkeun dina segi naon kira-kira? Ari maneh sok bobodohanan. Zaman kiwari mah yo serba duit. Sing saha-saha anu loba duit pasti eta anu bakal cool.
anu eta mah keur eueuh duitan jeung naon japra jeung naon. Lamun kitu mah Tamrin maneh saide jeung dewe. Cocok euy. Tah. Lamun kitu geus hayu bantuan dewe. Maksudnya kumaha ya? Kumaha? Geus hayu urang meunangkeun Kang Suro. Lamun kitu si laing brin geus jadi batur dewek bantuan pikeun nyiar masa saloba-lobana. Cocok ari kitu mah kumaha? Aya sakirana pelicina beres. Oi. Kamari dewek kanu si Kemet alah ngan ukur ngomong kosong doang. Ukur ngarokok jeung ngarokok bae lah. Wanci balik mata di bakalan. Nek pisu kumahaeun tah jelema meunang nanya. Jelema teu boga sarojeng urang maksakeun hayang nyalon. Lah. Nek naon geus tah mah ulah di padulikeun. Aya aneh-aneh bae jelema teu boga jelema basajan doang urang hayang nyalon. Lah. Ai taun dah. Ngan ari Tamrin mah no rada ieu mah kana solihin. Nah, kumaha solihin kitu? Geus jelas manehna mah pageuh sigana mah. Siga ngadukung kana si Kemet. Jelema belegug tah mah. Jelema teh nyaho kana diuntung. Lah. Zaman kiwari mah yeuh Jerman duit. Mending lamun geus meunang manehna mah bahan karunya ka urang. Ieu mah dasar mah eueuh pamerena. Waktu nek nyalona geus meunangna gedeun. Lah mending keneh keur kieu meungpeung can jadi. Perat bae kurang lah duitna eta geus jadi manehna nek sombong nek naon ka urang nek ngaku nek teu mah sabodoh. Nu pentingna mah kiwari hobrin. Cocok lah kitu mah geus sip. Geuning maneh solihin. Tadi kana diomongkeun euy. Deweknya si Tamrin. Nah, ngomongkeun naon ieu? Ngomongkeun goreng tah. Ari solihin mah rumasa memang jelema goreng, wajar bae diomongkeun goreng ge. Ih lain kadi nya ieu. Tah. Kiwari kieu ieu. Urang meungpeung keur kumpul tiluan. Sakira-kirana mana anu bahan dijadikan kepala desa ya ke orang ya. Ari laing mah japra kadinya deui ngomongna lah. Ari eta malah urusan solihin lah. Teu bisa di kitu-kitu. Hin. Jeung babaturan mah kudu terbuka. Ulah sok kitu. Ngomong bae nu bener. Ya, ari solihin mah milih anu bahan sakira-kirana bisa mimpin desa ieu lah. Nya saha? Lah eta mah anu sakirana cocok keur hate solihin bae. Ieu mah kieu bae hin. Ulah hese-hese lah jeung urang mah. Lamun maneh hayang ngarasakeun kabungahan ti samemehna ieu. Lamun hayang ngarasa maneh saeutik gedena bisa jeung pirokweun jeung pijajaneun mending tuturkeun we lah. Tuturkeun we Japra jeung Tamrin ya. Tuturkeun ka mana ieu? Nya. Geus belah urang dukung bae Kang Suro. Sabab Kang Suro mah ieu duit loba. Tanah lega. Pakaya di dieu tuh. Warga Lamping gawir ieu hayang naon bae pasti dicumponan. Tapi lamun lain sakirana ngadukung si Kemet naon araheunana ieu. Paling ge maneh diajak nutur-nutur bujur monding. Hei,
ulah sok itu ya Kang Japra. Nah ngomong sok nyerien gitu ulah gitu ya ulah sok itu kabeh geh pi bapaeun urang teu kemen teu suro lamun suro anu meunang meureun jadi bapak urang lamun kemet anu meunang jadi bapak urang sarua bae ulah sok gitu. Ya hayang teu maneh duit lamun hayang duit tuturkeun kami. Ari keur solehin mah memang aya kana duit mah butuh ngeun anu kumaha duit nu kumaha ya duit nu kumaha ieu kira-kira. Duit anu sakirana bahan nguntungkeun keur masa depan urang keur masa depan desa urang. Ari solehin mah henteu aya pikiran ka dinya mah. Ulah bodoh hirup mah mengpengker kieu ya mengpengker can jadi kepala desa nu mana-mana ge geus jadi mah boro-boro barang bere ka urang moal ingeteun acan ieu geus mumpung kiwari urang mangpaatkeun. Astaga ya ulah aya bahasa kitu ya mending mah urang kumaha carana meunang pamimpin anu hade anu sakirana bisa ngabenahi desa jeung ngasejahterakeun wargana. Tah lamun solihin aya bahasa ngasejahterakeun rakyatna jelas mending pilih anu cukup nu serba aya pasti sejahterakeun wargana. Ulah eta milih kanu teu boga naon kumaha ngasejahterakeunana keur diri manehna ge ripuh. Aduh ulah gitu ya bahasa teh. Alah, ari maneh mah solihit ulah sok ngebobodoh maneh hirup mah. Teh nyaho diuntung. Ieu Kang Tamrin deui ngomong sok nu lain-lain ulah kitu urusan solihin tah mah keun bae aya urusan duit mah teh mah urusan Kang Japra jeung Tamrin. Nah maksa-maksa tapi sakitu ya kudu ingat ya mengpengker kieu kaharepkeun mah wah moal diperhatikeun moal Kang Tamrin Japra eta mah masing-masing bae lah keur Kang Japra keur Tamrin keur solihin adapun masalah milih eta mah hak masing-masing. Nah ya batur nurek jadi kepala desana nurek milihna urang nu ribut goreng amat dasar teh nyaho diuntung sia eta ngomong sampai kitunya lah moal hade ya dilayanan ge mending leumpang heug tah mah geura bae lah urusan tah mah ari solihin mah masalah nu kitu mah mangga bae lah. Dasar meleguk nya sing lah mantuk ka ditu dasar sia mah eueuh diuntung teh nyaho diuntung ampun teuing bodoh solihin malah. Aya naon ya buat asa ribut teu pada rukuh ki aya naon Halo Abah Japri. Di mana Abah Japri? Di nyata di nu yang kemen. Nah aya naon ya betara liwuk kieu. Tah ieu kabeneran mumpung aya sesepuh ya. Kieu ya Abah. Nya ari ngobrol jeung sesepuh mah sugan aya pencerahan gitu tah. Kumaha cing kumaha kadengina bet raribut kitu tah gorengnya yang solihin kumaha bah kela ulah geura indit kadieu heula kadieu cing kadieu. Mohon bah nah cing aya naon ya bet raribut teu puguh kumaha ya naon kumaha kieu ieu Abah Tamrin jeung Japra nawaran duit tapi carana seperti gitu ke ari duit naon ieu
Duit naon abad dihaliwukeun jeung deui naha. Dibere duit ku batur solihin teu ditarima. Nah teu butuh. Dasar jelema peleguk teh mah apa? Duit naon ieu Japra? Ieu pan ieu urang moali lagi baris milih kepala desa antara Kemet nomor 2 Kang Suro nomor 1. Ya maksudna kumaha? Tah Japra ngajak kana solihin milih kana nomor 1 nyaeta Kang Suro, tapi solihin nolak. Nya ngeun carana ulah kitu ieu. Ulah sok bari ngaremehkeun batur. Nah ieu mah ulah sok ngaremehkeun lawan politik ieu. Urang berpolitik kudu sehat. Ulah eta sok ngaremehkeun ka batur, ngahina ka batur. Kumaha anu diremehkeun ku urang anu dihina ku urang eta nu meunang nek kumaha coba? Moal bahan lah. Moal bahan pimeunangan anu ngaran Kemet mah. Batur sapopoe nengengan ukur bujur moning. Lah, coba rek menang ti mana? Ulah gitu ieu Japra. Tamrin. Sabab manusia mah teu bisa dipandang kitu. Ulah mandang kana lahiriahna ieu. Sing maning sahanu nyaho. Yang Kemet anu jadi kepala desa engkere kukumahaan. Kekeh we ari keur Japra mah moal lah. Kemet mah moal meunang, moal jadi kepala desa. Salah naon? Atuh geus kaukur lah. Geus kaukur. Kaayaanana seperti kitu. Detailna ya seorang penggembala alias tukang angon. Nek kumaha menang masa. Nah, gitu. Heuglah eta mah terserah Japra jeung Tamrin ari Abah mah geus kolot. Abah mah moal kabawa ku sakaba-kaba. Ieu mah Abah mah nek nuturkeun hati nurani Abah bae dah. Moal Abah mah moal bisa disogok ku duit 10, 20 sampai 100 sabab Abah mah hayang nyiar anu maslahat. Monapiknya kolot-kolot. Logo banting tulang gecek paribasa ngomeh pacul ke sangka jubur-jubur nyiar duit. Hari ieu aya nu nengger bari jeung babari. Ampun teuing. Eta malah urusan maraneh bae lah. Abah mah rek kira eueuh ya. Nya balah. Solihin ge geus teu betah lah ngadenge cacahan barudak mah. Eta deui eta si Solihin. Awas ya Solihin. Teu bisa dajak dahame ya. Teu nyaho diuntung sia. Kan malah tambah urusan mararaneh Ayo bah urang balik bah. Ayolah. Ulah sok ribut isin. Ulah kitu ya. Kebenaran keur kararumpul tuh Tamrin. Orang deketan yuk nuker kukumpulan. Ayo le keur rame ye keur karumpul. Maneh ya Japra Tamrin kumaha. Iya tim suksesna nomor 1 ya. Iya. Tim suksesna nomor 1 ya. Aduh kumaha. Ulah kumaha ya sakirana ya. Batur-batur anu keur kumpul. Siap nomor 1 ya. Siap nomor 1 euy. Wah, nomor 1 pokoknya nomor 1 lah, nomor 1. Nu penting nama. Ya, ngarti meureun. Beres. Sok. Tinggal ngomong sabab geus aya amanatna. Hayang naon cenah ge pasti dicumponan. Kieu ya. Iya kami nek ngayakeun naon ieu didinya nyieun pos apa di. Jadi kami perlu dana jeung ngaliwat.
jeung liliwetan di dieu biasalah opeun jeung capuratina. Oh beres. Sabaraha kira-kira danana? Lah penta bae lah 1,5 juta mah. Urang pendidik kudu pesta. Asal mararaneh siap mendukung nomor hijinya. Siap. Siap lah siap. Oh beres ari kitu mah. Ben. Japra jeung Tamrin rek ditu ya ayeuna keneh. Siap lah ditunggu lah. Ditunggu euy. Selamat sore ya Kang Suro, calon nomor 1. Hai datang doi oi. Japra ya ketua kemenangan. Hai jaduaan kiwari mah. Aluh geuning Tamrin. Sok. Dieu kula brin. Beres. Tenang ya Pak Calon, tenang. Tah kumaha. Tinggal ngomong lah, karena Suro mah hayang naon, warga di dieu beres. Ngomong lah, ulah asa-asa. Duit loba moal kakurangan. Kendaraan loba bisa perlu mah, tenang. Kakurangan kene jual we sawah. Geus, ayo hayang naon kira-kira kumaha. Alhamdulillah, kadang warga desa Lamping Kawir, terutama di Kampung Cilimus RT 8 kiwari keur ngantos cenah rek nyieun pos ronda ngeun butuh dana jeung ngaliwat oge jeung meuli jaituna. Butuh sabaraha cenah? Brin, butuh sabaraha cenah? Pan tadi ngomong nama cenah 1,5 juta ulah sakit tuh bejakeun bae 3 juta weh. Oh nya siap. Kieu ya Pak Calon butuh 3 juta cenah. Wah enteng. Nah ya duitna bawa cuan pohonnya nomor hiji gitu. Beres. Kami moali lah ya Pak Calon rek gerak ka Kampung Cilimus deui RT 8. Oh sok. Mangga. Gulkeun nya. Siap. Teka rasa ya ka pemilihan tinggal 2 poe doi. Aing geus beak biaya gede ya nyumponan kahayang warga masyarakat desa Lamping Kawir. Diitung-itung ku aing ieu biaya geus beak 600 juta. Teka rasanya anu butuh jeung ngabangun atau napi ngarehab musola cenah jeung merean gang jalan gang teh anu diberian timlok jeung sajabana dirinci-rinci geus beak 600 juta. Tapi ari lawan politik aing si Kemet teu kadenge-denge nya. Teu naon lah. Aya hadena manehna teu bisa ngaluarkeun biaya. Geus yakin aing nu meunang yeuh. Aing pasti yeuh. Sabab aing mah geus 1,5 miliar leuwih beakna yeuh. Si Kemet ngeun kareke ukur puluhan juta kadengena. Jelema lemek hayang jadi jelema gede. Ti dituna Kemet. Dulur-dulur, ieu urang ieu pemilihan tinggal 2 dinten deui. Kaayaan Kemet
rincian dana anu tos keluar deh ya memang kaya anak-anak anu memang serba warurat ngan ukur ngaluarkeun artos biaya 50 juta ya dulur-dulur. Sakitu ge orang atuh kumaha aja memang kaayaan orang mengencak kieu na kakak ngan kakak bae kaayaan keluarga orang sakieu waruratna kakak yang maksakeun diri deui nyalon nya kakak kumaha eta ih ari ieu mah geus percaya bela kun maha kawasa itu batur dulur dulur-dulur maksudna mah nya bapak geus teu aya ibu aya geus sepuh pan nya ari kemen mah eta jimatkeun hiji-hijina karamat anu hirup keneh nu jadi indung dipenta doana ngeun syukur alhamdulillah nah ya anu jadi indung ngadukung gitu geus ieu mah kadulur-dulur doakeun bae nya kemet sugan bae kemet jadi ya kepala desa asa kumaha nya lamun kemet jadi kepala desa supaya ngeseurinya nya tuh kakak dan we lah atuh kumaha ge nu penting nama namun kakak jadi ulah sombong nya kaknya moal sugan atuh. Pamiarsa cundu kana waktu ninggang kana mangsa pemilihan kepala desa Desa Lamping Gawir parantos dugi kana waktosna. Para panitia parantos siap-siap oge kadang warga Desa Lamping Gawir tos ngagimbung ngalut ngeungkeuy ngabandalut nu ti kulon nu ti wetan kidul miwah kalerna parantos ngagimbung kolot budak awewe lalaki anu tos ngagaduhan hak suarana berbondong-bondong atanapi berduyun-duyun dongkap ka tempat pemilihan suara. Mangga urang dangukeun kumaha perjalanana pemilihan desa. Nyaeta Desa Lamping Gawir. Wilujeng ngadangukeun. Ka kadang warga Desa Lamping Gawir hatur nuhun sadayana parantos sumping hatur nuhun pisan katingali antusias ka warga Desa Lamping Gawir pikeun memilih kepala desa anu ayeuna parantos dugi kana waktosna. Mangga anu ngagaduhan hak pilihna diawitan ka ibu-ibu ka pintu anu palih kaler ka bapak-bapak ta pintu anu palih kidul. Sok diaplus bapak-bapak ibu-ibunya entong pas sedek-sedek diaplus. Tah itu mohon atur nuhun nu tertib sangkan ieu berjalan dengan lancar gitu tah mangga mohon sok Batur pemilihan ieu geus dimulai ya aduh mulai lagi orang penghitungan yo. Nya euy nah Japra kumaha ya mana hin nah nanti kumaha sok lah orang tinggal saksian bengke penghitungan anak sanu menang lah pastilah mau dia dukungan dewek lah dukungan dewek mah
modal geus lain lumayan ari geus dukungan lain cek lepet-tekle dah. Ulah sok kitu uli nah ayo. Geus lah urang saksian belah tuh. Geus ditutup siga nama geus beres tuh pencoblosanna. Urang tinggal nunggu penghitungan. Sakedeung deui yeuh. Kadang warga desa Lamping Gawir pencoblosan parantos rampung. Ayeuna urang dimulai penghitungan suara. Mangga ka para pendukung calon masing-masing wilujeng nyaksian oge sing kadenya ulah aya kaributan ulah yaitu urang sing tertib demi kelancaranana penghitungan suara. Sok urang penghitungan segera dimulai. Wah patur wai ayo urang aya deketan ya. Deketan euy. Sok atuh deketan yeuh hayu sugan sanu meunang euy. Satu rok ngalet. Dua. Wah iya paudag-udag euy. Aya hiji aya dua yeuh. Wah ngalet euy dua euy. Wah siga nama menang euy dukungan urang euy. Lah nah ya nomor hiji kumaha. Urang ieu we ya. Alhamdulillah hirbil alamin penghitungan parantos beres. Anu mana pemilihan kepala desa dina danget ieu urang parantos beres. Nyaeta penghitungan suara dikengingkeun ku nomor urut 2. Woi, nomor 2 menang euy. Hebat euy. Nomor urut 2 menang euy. Aduh, hebat euy. Hebat euy. Dukungan urang euy menang euy. Kumaha aya maneh euy. Wah. Dewek mah heran euy. Nah, si Kemet nu beunang. Si Kemet euy nu jadi kepala desa. Wah, orang kudu gerak anu imah calon ya. Wah, kumaha ya? Ayo euy urang gerak ka imahna Kang Kemet ya. Menang ya. Menang euy. Alhamdulillah Kang Kemet. Alhamdulillah Kang Kemet aya nama jadi kepala desanya. Aduh, atur nuhun kasadayana warga desa Lamping Gawir. Nah, nuhun Gusti. Cita-cita Kemet laksana. Kemet ayeuna tos jadi gelar kepala desa. Tah kukituna hatur nuhun kasadayana. Mudah-mudahan Kemet bisa mawana bisa ngalaksanakeunana sareng jadi pamimpin anu amanah. Dedengean si Kemet anu menang. Aing teu percaya aing mah. Aing beak modal sakitu lobana piraku yeuh teu meunang. Kumaha ya? Japra urang geus kieu. Atuh urang datangan behelanan ka itu dewek barang masuk ngandeg-deg ya. Mararaneh teu bisa dipercaya. Piraku aing eleh ku model si Kemet. Aing teu tarima yo. Teu tarima aing. Aing teu tarima lamun eleh.
kehelanan ya. Yang suro sing sabar istighfar ya. Kudu sabar lan tawakalnya kudu siap eleh sumawona mah menang ya meureun can diparengkeun. Yang suro jadi kepala desa di dieu. Tuh bisa aing mah. Aing tuh bisa kudu menang aing mah. Geus ieu mah naon-naon anu geus dibikeun ku aing ka dararia ka urang dieu ka desa Lamping Gawir nek dicokotan deui ku aing. Hayo jalan ping blok buka deui. Sumur timba anu di musola urugan deui. Aing teu tarima aing euy. Kamana duit aing ye? Wah gelo euy. Cilaka yo. Nah, ya Kang Suro ngadadak gelo. Astagfirullahaladzim. Nah, ya jangan Suro ngadak-ngadak gelo ya. Aing teu gelo. Aing kepala desa. Aing nu jadi kepala desa mah. Kadiekeun duit aing. 600 juta. Bukaan deui tu ping blok tu bawa deui ka imah aing. Sumur urugan. Aing teu tarima aing eleh Pamirsa kaum dangu sadaya, sakitu anu kapihatur carita Sunda, carita Wadul dina judul Budak Angon Nyalon Kades karangan Mang Egi Fajri. Tah itunya pamirsa. Sing horeng ari anu namina manusia mah anu namina jalma sok kitu kadangkala di antara nanya naon anu dicita-citakeun lamun teu laksana eta sok kitu lamun memang urang henteu tarima kana kaayaan, henteu narima kana nasib, henteu narima kana kadar. Tapi ka pamirsa Mang Egi nyuhun ke dihapunten samudayaning kalepatan. Da ieu mah ngan sakadar ukur hiburan kitunya. Teu aya kadituna. Ku kituna Mang Egi ngaturkeun nuhun ka sadayana dina sagala perhatosanana. Sareng nyuhunkeun dihapunten bilih aya cariosan-cariosan anu kirang merenah oge dina tata cara penyampaianana sareng dina karangan-karanganana anu kirang pas nyuhunkeun dihapunten pisannya kumargi Mang Egi dina nyandakna teh tanpa teks atapi tulisan. Takut kituna da tujuan Mang Egi mah urang teh hanya ukur sekedar hiburan, teu aya kadituna kituna. Mang Egi ngaturkeun nuhun sakali deui. Mang Egi saparakanca bade amit mungkur amit mundur insyaallah urang tiasa patepang deui dina cariosan anu enggal. Atur nuhun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.